mah aya teu eta acu kokona papa acu koko nu anyar mah teu aya oge warisan aki urang nu baheula dipake eta acu koko anu baheula make kancing nage ngendong sabelah mah aya teu sarung nu anyar eueuh papa sarung nu anyar mah BHS aya ge Bu Haseum Samarenda aya ge Samarengkel Wadimor aya ge Wadimir naon nu aya tah Atlas dipake samping atlas nu baheula mah lesang luar biasa salaki urang eta make samping atlas ternyata jerona teu make calana eta salaki urang teh berangkat ke masjid ternyata di masjid teh ngalaksanakeun salat yang paling cepat naon salat anu paling cepat Bapak Ibu salat naon betul anak-anakku sekalian salat tarawih di dieu lamun tarawih kira-kira salatna sabaraha menit sajamnya uing mah kamari didoja ku pemuda jeung pemudi cek pemuda jeung pemudi aceh aya naon manawi tiasa mah salat tarawih teh ulah di masjid aya kitu lila di masjid mah di mana di majelis taklim Aceh weh terus wayahna durasi waktuna cekap weh 7 menit setengah siap 86 petingan pertama pinuh pemuda jeung pemudi petingan kedua pinuh petingan katilu ternyata bapak-bapak ibu-ibu nini aki-aki ngiluan eta salat tarawih bareng-bareng jeung di simkuring mah maca Fatihah ge patas Bapak Ibu kieu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Geus kitu ganti wing maca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 7 menit setengah tarawih beres. Pemuda di tukang mantap. Heeh sia mah mantap kan di tukang aki-aki bengekna jadi deui. Nu paling ripuh nini wat digotong tiluan ku pemuda naon sababna ada encokna kambuh. Ieu mah salaki urang datang ka masjid salatna salat tarawih jaba jerona teu make calana sampingna kendor. Setiap sarokat sok benerkeun samping bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 20 rakaat ditambih witir tilu 20 tilu setiap sarokaat salaki urang sok benerkeun samping berarti jumlah jamleh jeung nu jebleh bari ngaleh-leh 20 tilu kali ngangsrodkeun. Bagian rakaat terakhir kipas ngegelebuk pemuda di tukang heboh cek pemuda weh korma Arab euy tapi punten